abdi ini waktu saya pada di paehan antep abdi pada di paehan alatan abdi melaan anu jadi dunungan abdi teh dunungan anu sakitu lemah nah sasatna lugai tapak abdi teh sakuat tenaga pikeun mertahankeun dunungan abdi ayeuna abdi bade di paehan tuluy bade di paehan pileuyan ka sadayana sapunya re pegat simpai paturai patepung deui abdi ngarumaoskeun parantos eleh tina gelut dari puguh di kepung akul buah ya mangap tak kok kitunya ayeuna mah parantos ka saksi yen abdi teh bebela teh ancur-ancuran bebeakan mudah-mudahan ieu kasayan abdi teh yen kasayan abdi teh saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkarana saperkawisna da abdi teh iraha teu bade paehanana tah kitu punten we bilih kirang juga makeun tina sagala rupiah kalepatan ageng sumanten salit muga-muga juragan anom nyakseni tah dugi ka kitu abdi rek di paehan teh da abdi ge apa pangna abdi salamet teh ditulungan ku agan ai sugan teh apa nah mah kajeng teh terang lain geus katipu deui wah aduh ampun di mana Syabi Banyu malih di ulah bubar Kurawa kabeh bandingan wae ieu tang tos da abdi ge sing ninggal ku juru panon teh lompatan daek teh daek tina ieu aya garuda ti luhur aya juragan Amon anom kaulah nun sadaya-daya kaulah teh parantos salamet tina ancaman mara bahaya leres di malam ayeuna mah sejang ngiring we kaulah teh kasalira gade anut kaulah nu atuh nuhun pisan upami salira kersa ku kaulah dijieun panutan kalbu bebene pamepes hate bebeureuh anu parantos maneh dina sanes jodona atuh sawius kaulah teh sanos jadi tukang sasapu ge bade ngiring kaulah nun Nyai panuhune ulah pada ngaganggu kaula teh masih kene seueur anu kedah direngsekeun dina perjuangan ieu panuhun gelis eta mah kadar jodoh engke kapayun upami diparengkeun ku kagungan kedah patepung tangtosna oge bakal ngajodoh nanging ulah maksa ti ayeuna sagala rupi oge kedah ngiring kana pelaturan anu parantos ditangtoskeun hapunten we tada teuing kaula kenging bebenuh sepuh dipiwarang milarian atanapi napaan ieu wahyu cakraningrat der
ngabantun wanoja kakek ngahinarkeun eta panuhunne cing sabar ngantosan upami urang kedah jadi jodoh. Aduh ampun teuing Gusti. Jadi salira teh tetep kaula nuhun wayahna we mulih nyai. Da moal patos-patos angkat-angkatan kaleuweung nyalira upami teu aya maksad sareng tujuanana. Teu kedah dijajab-jajab mangawe. Gera mulih sing percanten kana murah asih nu kagungan. Mulih. Lamun segningang kasih cepot mau aja gapruk le. Kitu kaula nun. Leres. Aduh, bagja teuing. Panutan kalbu bebene pamepes hate parantos ngancik ngajadi hiji sareng salira Abimanyu. Kaula bade ngantos salira bade ngancik di hiji wanoja di nagara Wirata hapunten we diantos dina waktosna percanten geuning ieu teh sanes putri samanea wa nu mawi eta teh sagaro pige kedah jeung cocobi. Aduh kaula nu geuning wangsu kana rompok teh aya nu ngaku bade ngiring ka rombongan ieu we bade ngiring we ka rombongan ieu manawi ulah goreng patut. Ai geus heureuy teh. Aya juragan ngatot kaca kaula nun di mana paling ditu bagja nu aya papadar. Ah kitu leujang. Kudu kitu calon pamimpin mah nya euy. Pangkuh geuning beuki berat mah ayeuna saatosna kaancikan ku Wahyu Cakraningrat. Ai memehna mah babari piraanan tapak kitu geuning. Tah nu bakal leuwih berat mah engke tapa dina kursi tah. Wah di dinya euy. Rong-rongan gogoda cocoba teh wah deuleu. Ieu mah kadar gogonyakan. Ulah jadi ejekan wungkul anggur sing jadi ajakan demi kokohna kesatuan sareng persatuan bangsa di negara heuh. Tati akang saparakan cati rombongan Giri Harja tilu nyangakeun sabrang salayan lebet ka sabaya mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun nya nu ngadangukeun atuh boh anu rombongan ieu sadayana we anu aya di bumi na sewang-sewangan nonton TV na sewang-sewangan parajang Yuswa arageung milik kalayan ieu TPI sakali jaya tetep jaya pamungkasna pihatur permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan wengi minggu payun tepang deui di TPI kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka can.